Nah, tuh mana mau dicakar ciki? Ek minta duit mah, batur mah tujar aja mah es cekek meni haus ya. Es cekek. Oh, bang, orang mah boga duit. Tuh kalau cek mana we? Ih, aingnya bukan ini meni koret. Mana yang bisa disangkai mau aing mah, Bang. Udang ya. Urang aing meuli es cekek. Ayo mana ngaganggu pisan ka urang keur sare atuh. Aing mah teu boga duit. Ih, kan cek si emak, kita minta duit ka Aa, terus urang kudu ka saya. Tuh kana tangka. Aing mah teu nyawa tuh aing mah teu boga duit ih. Ih, aingnya boga lancok meni koret pisan, sarua jeung ninina. Oi ongos ya mah teu boga duit kehet. Mak, si anak yang teu bogaeun terus urang kudu ka saha? Tuh, minta kata tangga. Masa ruang mah kita boga duit. Gas cicing tuh yang jajan es cekek segala. Ih, aingnya teu pirah yang meuli es cekek meni dipersulit. Anjing, si anak muda keur ngusyeup. Aing hayang es cekek, aing tahu caranya harus gimana. Mak, ada berita penting. Berita penting naon sirit? Hayang es cekek. Aing mah ieu mah lain es cekek. Itu tuh si anak muda ngaledek mah. Ada kumaha kan? Ya kieu mah ngaledekna teh. Mah teh geus teu seksi, geus teu bohai, geus teu geulis deui. Ah si kehet. Kapan orang teh masih seksi kene, cantik kene, bohai kene. Kok mah ieu mah kudu diberi pelajaran si anak muda. Oh, Nam, hayu. Di mana coba pelajaran anak muda? Tuh mak si anak mudana. Oh, Nam. Ayo. Oh. Ini wani ka urang. Anak muda. Cih, nah aya naon kehet ngeulewas urang ya urang keur ngusup. Hei anak muda, naon maksud mana ngaledek ka urang? Geus teu bohai, geus teu cantik cenah. Sagari sebutan, nanti nyaho mah tiba lagi aing mah kieu. Lah, saha nu ngaledek mak? Tadi ge urang mah di dieu keur ngusup di situ. Ah, sebelah gabego. Teh cek urang tadi bebeja. Didinya ngaledek urang cenah. Ngaledek. Nah iraha urang ngaledek ka si emak, aing mah tidak merasa. Ah bener mak, tadi si anak muda tang ngaledek ka mak. Ah, tadinya anak muda. Mana ngaledek ka urang? Naon dirasa ieu emak jeung incu, maneh di ngadukeun aing jeung si Mama Rabi kehet. Sia geuning kalah morongos. Ya, pilih rumah sakit, pilih aman. Aing ieu teu apalna naon ditudah tuduh ngaledek Mama Rabi. Heuh sok ya urang milih aman ya. Tah, kok ya. Tah. Nah, 10.000. Tuh hayang aing mah. Nah yang sabaraha tuh Mama Rabi? Hayang nu bareng aing mah. Sing ngarti we atuh kehet. Deuleu eta. Atuh anu beureuh mah 100.000 nya. Heuh atuh ieu. Aing ieu duit sarat kieu-kieuna. Ya Mama Rabi. Tah kitu, sok lanjutkan gusapna. Wah, koream aing mah ngalanjutkeun ngusupna ge geus teu mood. Teh mana mah rek gusap heug moal jen. Hayu balik icu. Puas. Ya, cicing sok. Sok bagi-bagi jeung emak. Ya. Kok jangan beli es cekek. Tah ieu jeung emak yang beli make up. Atuh mak, hatur thank you. Jangan beli es cekek mah. Orang mereka kebun deui. Oh atuh mak, hatur thank you. Aingnya pinteran, ide aing hebat. Aduh, sudah nama isi mata asupan we. Saha anjeun? Aing juri. Apa aing ge? Maneh teh jurig. Aya naon maneh asup kana awak si emak? Aya perlu Aya perlu naon? Sok bebeja. minjem duit 100. Buah edan. Aya jurig-jurig minjem duit. Ada aing hirup. Butuh jang beli susu budak jeung make up. Buset. Aya jurig-jurig meuli make up jeung meuli susu budak. Guru aya eueuh. Tuh budak karunya cerik we hayang nyusu. Atuh lain disusuan ku di dinya, pan di dinya teh indungna lain. Ugur rek disusuan ye beakeun ku bapakna. Nah, bisa beakeun ku bapakna. Kapan teh penting bapakna sok nyusu. Duh, ini ieu mah jurig teh rada jorang euy. Beh nama beuki nya jurig ge kana kikuk-kikuk mah. Ya atuh. Aya tuh sok minjem duit 100. Lah, oream urang kudu nginjeman duit ka jurig mah. Ye buru. Isuk sore ku urang digantian ditransfer. Booking ngaco eta ek ditransfer cenah. Emang jurig-jurig boga ATM gitu. Yang boga atuh. Jadi negara urang ge aya ATM mah. Booking ngaco wae jurig teh. Urang banjur wae kitu nya ame ini. Sok ku urang ek diinjeman, tapi ku urang ek dibanjur heula. Anjir, buk aing mah dibanjur mah barasa. Ah, banjur ya. Kela. Dibanjur mah barasa. Mun itu. Ah, ya eta jurig-jurig sieun dibanjur ku cai. Eta mah akal-akalan si Mak Marabi gue. Kenal naon tuh eta 2A meni siga siki kanyut. Aing atuh tah beladinya diukna. Tuh cuk si maga jiga siki kanyu bat sama. Duhna euy, dua anu aya siki kanyut, cing ek diilikan urang bisi eueuh. Ih heueuh nya euy. Ah nu urang ngek diilikan bisi eueuh.
Ayan urang mah salamet euy, aya 2. Nu anak muda, nu aing mah eueuh hiji euy. Wah, kitu di sebelah mah ku pamajikan anak. Eta ciki kanjut leungit. Tuh anak muda, urang maek balik ah. Urang mah ieu siki kanyut eueuh hiji. Lah heuh atuh heuh. Mah eueuh cenah hiji sih Kalau kanjutna. ada yang ngajung bisa palang dada. Panglima. Aya naon tuh maneh anak muda? Hari gini jalan kaki minimal pakai sepeda Panglima. Anjir, mau baga. Tapi heuy, di tempat-tempat mah hayang boga sepeda. Nyaho atuh hari gini mah jalan kaki mah capek Panglima. Minimal boga sepeda. Jig, minta ka maneh yang sepeda mah. Heuy, urang teh hayang sepeda, tapi di mana meulina? Yeuh, geus Panglima. Mana hayang-hayang ting sepeda mah beuli we urang ye sepedana. Jig minta duit si emak. Yeuh, murah ieu mah 300. Heuh atuh anak muda lamun rek dijual 300 mah kurang beuli. Coba heuh ek wala duit ka si mak. Heeh, sok diraguan. Ma. Aya naon tuh sia mun niro ribu lompatan. Ma, urang teh hayang meuli sepeda, Ma. Ari mana Jojo hayang meuli sepeda Panglima? Kayak gitu kayak seman ku saha? Itu tadi si anak muda ngabibita sepeda. Cenah sepeda nagen ek bade dijual. Eta si anak muda. Aduh ngabibita sepeda ka incu aing ke segala teh bararoga duit teh. Ih, emak kamak amuk. Buru ye, hayang sepeda. Ih, maneh? Kabina-bina teuing. Hayang sabaraha kitu hargana cenah si anak muda teh. Ih, Mak, si anak muda nama mau dijual sepedana, nek dijual, Mak. Heeh, maksudnya harga sepedana sirit. Tah, Mak, lamun harga sepeda nama dijual 300.000. Ah, mah teuing tawar we jung 100. Oh, atuh Mak, ditawar 100.000. Baik. Ay, gila teh Panglima ka mana? Ya, anak muda, cek si emak lamun ditawar 100.000 dijual mah. Sing eling kehen mah nyai sepeda 100.000 ya 100.000 eta. Bana wungkul sirit. Tapi ya teh dijual sabaraha bisa kurang teu. Lah, tuh mending nawar sepeda geus dibere 300.000 eta geus murah kehen. Mung aing mah hayang 300 keukeuh. Oh, atuh lamun hayang 300.000 mah. Urang rek bebeja heula ka si emaknya. Heeh, sok Panglima, tong lila heeh. Mak. Kumaha? Eta dibikin teh sepeda. Henteu man, teu diberekeun 100.000 mah keukeuh hayang 300.000. Ih, hayang sabaraha tuh si anak muda. Jung tawar deh 200. Oh, atuh mah siap rek ditawar heula 200.000. Enggak, cek si emak lamun ditawar 200.000, daek teu. Ih, ai maneh kehen. Kan cek urang ge imah harga sepeda 300 moal bisa kurang. Hayang mah 200, cik muli 200 mah tuh lobanan. Ih, geus atuh ye, 200 we, urang hayang pisan. Wah, mung aing mah 200.000 mah, mun 200.000 mah arek we dibikeun ayeuna ieu sepedana. Heuh atuh anak muda, dagon, aya ka si emak heula ditawarkeun deui. Oh, Jor. Mak, mungan ditawar 200.000 mah yang nagen keukeuh 300. Teuing eta si anak muda. Eueuh teuing ka tetanggaanana. Dik tawar deh 250.000. Heuh atuh mah. Tah, bisa kiungkus. Arek mah ditawar 250. Sia kehen, kali teh harga sepeda 300.000, ai pangahaya we nawar eta. Mung aing mah 250.000 mah keukeuh yang 300. Aing geus capek bulak-balik. Nyata mah risiko maneh ai capek mah, bungan sayang sepeda. Heuh nama. Tapi dagon, urang rek bebeja heula nya ka si emak dagon. Heeh, Jor. Duh, teuing mudah-mudahan sepeda dibikeun 250.000 karunya ka incu. Mak, jadi berekeun 250 mah. Ih, aing meniru dat. Sepedana mah dari kumaha sih anya yang deuleu. Kabina-bina teuing mending kiriwit. Ih, alus mak sepeda nama. Geus atuh mah wating nawar-nawar, urang capek ye bulak-balik. Alus-alus. Yuk coba di dalam sepedana. Anak muda. Tah, geuning aya mah datang yeuh jeung mana ek nawar deui nya mah. Lain, mana teh meniru ka tetanggaanana. Kalau hayu dibibita incu aing ku sepeda. Lain ngabibita mah. Urang pedah we tadi kersa sepedaan ka dieu si Panglima liwat ke Leumpang. Atuh mah zaman aya namanya Leumpang si Panglima karunya minimal make sepeda mah. Ya mah geuning kalau beuki ngecek ka kolot teh. Hih, bet urang mah teu ngece mah. Urang mah ngomong apa adanya mah. Mak tuh mah ye, buru beli sepeda 300. Jih, ngagepan sarua kan boga duit 250 nah. Lah atuh mah ye buru aing sepeda. Ih, dari mana sarua mah ge boga duit 250.000. Udah tah, Incu jeung Nini menikah kajat hayang sepeda. Ih, mak tuh mah ieu aing sepeda. Ya anak muda, dibalik ku urang 300.000. Ah, kitu atuh mah. Watir eta Incu mah bolak-balik hayang sepeda mun hayang we nawar ya. 300.000 tah kop ya sepeda na ya. Asik mah bawa sepeda anyar euy. Hayu mah mulang mah. Hedam lah. Bye. Aduh mak, bujur teh asa nyeri ya teh. Nyari kunaon ke handphone eta geus menang sepeda anyar. Ajik mak, palingan bola, pantesan bujur kurang nyeri mak. Puas, hayang sia ieu. Aduh mak, liang bikin sakit. Hop, Hop, aya
kawan mah mana datang ka dieu. Ieu aing keur aya di Banjar. Aing make baju hidung. Aing make sepatu aing kotak-kotak. Sok aya kawani ku aing ditungguan kana di dieu. Sok, Bu. Gak bisa. Naon udah ketik? Oh, jadi si anu nang tang aing teh. Tantang naon? Oh, si anu nang tang ka aing tadi nelpon ke di Banjar. Tak cerita dari nage make sepatu kotak-kotak baju hidung. Lain orang eta mah. Tadi zaman gondrong, eta mah kana telepon liwat ka ditu. Gak masalah liwat. Alah, lo omong, dongkos ya. Da kunaon? Dongkos ya. Dongkos ya, yang ditunggu ku aing si Joni na yo. Lari kunaon? Ah, goblok sia teh dongko-dongko. Cuman aja aing mau bebaturan aing. Udah tah, udah kletik anjing. Aya wae aing euy tadi ngajak lu, udah kletik. Ah, yo yo. Naon? Kau ngajakan gelut? Henteu, lain abi teman tadi nu gondrong, kaliwat. Oh, kau urang? Ngomong gondrong? Bukan Kang, eta tadi nu lewat lain. Belum tahu siapa saya. Siapa gitu? Saya adalah Ultraman. Amen. Betul. Gue siap kalau omong yang aman mah. Di rumah sakit apa kuburan? Oh nya budak letik kena. Tanah Kang. Oh, ke dia yang aman mah. Ya 100 ya. Nah, 100 yuk, kurang. Sabaraha atuh yeuh. Kurang eta masih aya. Jangan mana gelobaan sete. Yang aman, Bung. Mau kagok temen ku sakitu. Urang, Kaget urang. kebagian kieu mah. Kang ya. Abi jeung ongkos pulang euy. Yang dibabakeun eta ditunggu. Cukupnya. Ah, geus dia. Awas ya macam-macam ke budak letik. Ladila. Ah, ngalila nama yo si Aci ya. Ya. Bagi 3 we. Kunyuk. Bagi tilu kumaha eta? Sok ka dia hiji. Ah, sia letik-letik pang pada gongna nya. Ya. Ya baiklah. Wah, buku. Makasih. Sama-sama. Oh, Bos. Sama yang baik. Nanti kita olohan lagi. Siap. Kalau bu kita sih di OS mah. Heeh. Nanti olohan. Kenyangan strategi yang lain. Siap. Ayo bukan.